Kerbobogohan mah dong nuhu tak aa. Gang nu kumaha. Aku akan selalu membahagiakanmu cenah. Terus kuar itu bahagianya. Boro-boro bahagia madarat benu aya. Mun ngomongkeun masa bobogohan mah nya komo ai mah. Daek cenah hirup di bawah sengsara nek di bawah kumaha ge asal jeung aba. Teh ucing diletak hase meureun. Nan pernahnya ngaletak teh ucing. Astagfirullah ya, paribasa doang tah mah. Ti kuari mah ai lamun keluar tanek kondangan ulah badandan nguprut bae meja. Un aya gorengnya kenu isin mah. Boga pamajikan cenah goreng amat. Tuh, teu isin teh naon? Amang istah hayang kalem ku batur. Amah hayang nage bawa pemajikan eta bandandan dari pensalaki. Ima aya mah kelipen ngene keluar doang dari pensalaki mah bieur ge mani raretak. Heeh, ke di bareman ku aya sakalian ameh doang badut. Coba beli-belikan baju ya pamajikan. Denge, kahayang seaneh-aneh bae. Doang bae geus bataranjang. Hayang meuli baju disebut aneh mah. Komoten cara pamajikan batur hayang meuli emas batangan. Hai, atuh aneh teh kanan ge. Situ hirup rupa welitna ku bang beasan hayang meuli baju gitu bae. Nyamaran bosan baju ieu deui nu dipakena. Yang kolot keur heubeul mah baju ge pinu ku tatambalan. Budak kuari mah ulah disarokeun yang kolot baheula. Hodiknya, budak kuari mah nuru masa. Mun kitu mah ge ngarokona daun kaung bae burung. Nurutan kolot baheula. Atuh hangit mah kalian irung. Irahnya hirup urang sukses. Ingat janji A, 2031 urang pasti sukses. Irah buatan mah. Nanan ge kudu proses ya. Nyeun anak bae kudu proses. Kahayang mah. Contoh aing keur ngajuru, prosesna peurih kan butuh perjuangan. Kahirupan ge kitu kudu berjuang. Terus berjuang naon? Berjuang ngalobakeun molor meureun. Ma cekelankeun. Dan kala suku abi nu dicekelan, Ma. Malecek dia pang cekelankeun. Korsina maksud abi nu dicekelan ulah suku abdina. Atuh ngomong ti bareto. Palu, Ma. Kadiekeun, Ma. Lama tekan kursi deui. Mejeh dia bae sorangan. Oh saendah amat pang rasa aing. Kumaha nu harti. Kolot kapoe bakeun cai emak. Ieu, Ma. Cai naon eta? Cai-cai, Ma. Cai ata heuh? Heuh, Ma. Ari dia mitoha titah nginum cai ata engke katulah tadi ya. Cek mah tadi bawakeun cai. Sugan euy malain cai jeung nginum. Heuh baka diekeun. Nek marung eueuh gasna, kolot kapoe balakeun gas. Ieu, Ma. Maksud aing mah korek gas jeung nyeunut parungan. Ma, tadi cenah dibawakeun gas. Kuduna mah dia ngerti jeung kolot. Atuh pira ku aing nyeunut runtah make tabung gas. Endah bae meureun, Ma, geura diduruk. Hulu dia anu ku aing diduruk. Dulu ngaragaji angel-angel tin baka dia aing nu ngaragaji ya. Sekelan teh awina. Ari manek main minantu meureun. Atuh salah saha aing manitah lagi dicekelan lain dibuatan. Ate kunya geus mah nyeri kalau dicarekan nyeri hate nyeri boli. Tuh ada apa mah muak daripun salaki. Daripada taman nyeri beteung ai mending dipuakeun. Lain ingkang ka ditu. Buru bitu ke Nyabobong arek taneuh buak nang ke mah mulai buak aja heula. Ih, dong nu telok muak bae. Dulu yang pakai daun parbotan tuh. Kelarnya lamun keur inget zaman bobogohan. Gila, emang lain kelar. Gila ku nanti. Bila keobongan keur heubal, aku akan memperjuangkanmu meskipun ombak badai melanda cenah. Atuh emang heuh kan? Ganeng karak aya banjir bae ge ripuheun. Kemoten aya badai tsunami, doang mah pamajikan mah moal diropea. Atuh ai malok nari gede ieu moal paling ke bawah banjir. Dengela. Ai yang boga anak baraha. 2-3 ge cukup Jam hayang anak solosin yang ting bati. manteng ting batin. Hiji ge loba dicarikan ku teu kacukupan. Pan loba anak kita loba rezeki deui cenah ge. Kitu ge mantak dobrak boga anak sakitu. Mating ku ade yang meja hayu. Geura bae ka ditu kunaon jeung embe. Nek kumaha ieu masa depan urang Nek kumaha deui yang nu penting mah bisa kena makan batu hirup. Kitu ge deres teh tah mah boga nyawa doang. Oh masih untung bawa nyawa keneh ge. Hirup menikmati bae nu kurang dijalankeun. Udah naik beak deh. Nikmati bae nikmati. Kunaon dari apa cicing-cicing bae? Keur puasa teu ngomong heuh. Kolot kape udud ya. Mana, Mak? Sebet dia ka udud mah. Mah tah pagawena neuleun bikang beh. Geus teu kudu diomongkeun neng geus nyaho emah mah. Segera neng mah nyolok teh mata na make jarak.
Ini mau duit tipang biasa nito ha, lumayan rezeki anak soleh. Dah lah boga salaki luntang lantung tepuguh be. Yang ya, lumayan cemeli dalam. Jangan usah kayak sulak. Kemana salaki dia neng? Kunaon kitu mak? Duit mana pang biasa langit? Terus nanu hubungannya jeung AA? Usaha deh neng paling iku salaki dia. Eta duit nu disekal ku dia duit emak eta. Kaan beuku emak bau bes dolog. Tanya ho ai mama aja pamere AI ieu. Eta si eta kokodna panjang-panjang teuing. Wow, orai makan di anak makan kolot. Ngalaga doang abi mama. Ngalaga sih ngalaga. Kumaha mun aing asma terus pingsan. Ulah mah caripu, awak situ gedena kumat yang ngagotongna, kudu make bek kota mah. Atuh tekanan ge ulah sok kagetan kolot. Gua ditiup di ngahlang ta awak dia. Ari dia asik dibrok-brok bae ka kolot. Hampura mah abi mah kerjain konten tuh. Atuh dia manyen konten susuludukan doang bedul bayangan. Mata doang ngajanakan, kalau ngajegeg ngahalangan. Dia sok gegabah. Dulu si eta hes nyalang apa ya? Aing nyocokan tas sumutna.